si Aboy jeung si Acoy maling buah paneneun. Incu urang teh geus gede deui geulis ya baninya. Teujeuna neng. Nyangan sok cing antengnya. Aduh teh. Gedeng deui terek panen di buah teh ieu. Nya. Ya. Gedeng deui panen buah teh. Tong sampai si Acoy jeung si Aboy ngarabut deui buah ieu teh. Dieu ri urang ya. Karunungan kumaha ngomongna ya keur meuli. Eta buah terus asapnya. Ayo coba yuk. Tebers si Acoy si Aboy kerupuk teh. Terus tunjuk diri teh. Awas ya boy. Itu datang teh. Kaungan budak tah. Kala urang cek heula ya buah aya. Bisi aya karabut hiji ya. Aya nu taleutik hungkul nu kerepe. Terus tunjung mah budak teh. Awas ya isukan. Aing mah buah beak can panen ya. Mana isuk rek. Aya nu meuli buah ya aing ya. Kumaha pusing aing. Kumaha isukannya. Maneh aya nu rek meuli buah aing ya. Geus meuli satreuk deui. Beak pabek ladut ya buah aing. Aduh pusing aing isukan kumaha deui. Si Acoy si Aboy teh rusakeun ya. Punten mah. Punten mah. Angga ya. Buah nu kitu nya Asa apa teh budak teh? Hei. Bisa. Beak ieu carana mah. Kebetian aing sampe mabuah. Kumaha nya kahareupna nya? Pusing ya carana mah ya. Iya, hampura si Mang Cuy. Ya. Mang, bola emangnya? Mang Cuy. Kenaon sia? Tahu ya, baru minta hampura. Hampura kamar. Langsung pisis dah. Dibalik sih dibalik. kayak gitu sih. Aduh ya bisa. Kak gitu. Kak gitu.